Tapi ulah waka ke ulah. Kumaha? Tapi oke buka jago ini. Aya jago. Cing sok keluarkeun ka nyawa. So, aing gawanion dina. Bisa. Awas coba. Cakeran heula urang ngajikeun kana pangbagia dina acara kalung kembang kahema kalung kembang katresna pangbagia kawoka para tatabun para tosrawi ya kalung cawi saratu titisan para apsari sang dewi waris yang suralampu sungkeman para uluhur dewata ayeuna wajah nu datang kalukeun gerak kalukeun bang kahiyangan gerak kalukeun tapi cocok pangpakean sadana dilangsungkeun ieu penginten ka pangarsa DPP sareng rombongan tiasa balik kelah ka pengker sadacan calik mangga urang nyakseni panginten ka pengurus dipunten di ka Bapak aya kreasi pasti mohon panginten
gunung pisang di orang kali. Alhamdulillah wa syukurillah urang biasa kempel ngariung dina panggilan dina acara ieu ari kapungkurman uka hiji diayakeun di gudang kahuripan atau nu ayeuna kadua panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan mana? Wargi sadayana. Oh, Alhamdulillah. salahnya. Pangarsa mudah-mudahan bahan katampi ku para sepuh sadayana eta muka monesan.
Sampurasun. Kami dari Paguyuban Aksan Aliansi Keluarga Sunda Nusantara mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk DPD Aksan Kabupaten Bandung Barat. Semoga tetap eksis dan selalu kompak untuk Aksan dan seni budaya.